Tong hilap, Sobrek, like, komen, and share. share. Marodep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya, wilujeng sumping deui di Sahabat Channel. Abdi masih sareng Akang Ahmad. Kumaha Kang? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Saya pasien kesehatan ku Amin. Allah Taala. Amin. Janten kumaha teh? Aya pi maksadan deui atanapi aya naon tah? Sumping atanapi pribadi gitu. Ari ayeuna mah ngobrol-ngobrol hangat tentang pribadi Obos we. Oh siap. Obos gitu. Aya keluhan naon nih Bos Aceng teh? Anu pertama merenya kamari ning tos rengse nya si sebul beunang. Alhamdulillah. Ti kumaha anu geus tobat tuh kumaha dacatan ningali deui ayeuna mah. Mohon panginten nuju tapakur anjeunna panginten. Daras. Tah ayeuna tinggal ku abdi kumaha? Bos Aceng rada melempem walaupun dina rarai mah ceria tapi hati rada melempem. Katinggal dinu soca gitu rada aduh baleuy gitu lamun cai kopi mah. Kunaon tah? Anu kahiji mah abdi teh lamun disebutkeun mah nya nuju cek bahasa budak mara teh mah nya galau. Nuhun. Oh, sugan teh galau teh paranti ngodaan cai. Galon eta mah. Oh, galon. Galon. Sok ka mana wae teh ngomong teh. Ayeuna mah kieu Kang Matnya. Abdi teh ningan kieu wae jeung kieu wae nya eta mikiran cinta teh lieur. Tah kieu nya urang tong nengan cinta ayeuna mah. Nengan naon? Cukup cinta maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laras pisan. Tah lamun urang edek sangkut paut tujuan jeung awewe. Nah, intina nyepi pamajikaneun. Tah urang kudu bener-bener bisa menilai si calon awewe teh. Ulah sagawayah ayeuna da geulis, da beunghar teu ngajamin keur hate mah eta teh. Tah ayeuna bisa wae lah kitu nya. Anu beunghar, anu geulis bisa wae sesuai jeung hatena tapi teu sadayana kitu. Tah matak urang kudu asak-asak menilai pipa majikan urang teh soalna pilihan urang keur masa depan urang. Laras. Sakali jeung terakhir. Tah gitu masalah ayeuna kendala atawa pegatna hubungan eta mah rusia Allah. Tapi tetep ayeuna kersaning Gusti Allah mah tong boroning masalah pegat silaturahmi, masalah pegat lamun bahasa budak ayeuna mah kabogoh kitu nya. Pegat nyawa oge terbaik pilihan Allah mah keur urang teh eta teh. Gitu. Jadi lamun dibeunyeur beaskeun mah dicaritakeun lumayan lah. Loba ngan pada abi nyanak intina permasalahanana seperti kumaha panginten Kang Ginan atau napi Bos Aceng teh tah upami tiasa panginten ku abi nya dibantos lah secara penerangan gitu. Abi mah Kang Ahmad nya jujur we mah jujur. Depan orang lain hareupeun batur mah abi bisa seuri. Mohon. Bisa siga anu oboh masalah lah gitu nya. Enjoy happy. Tapi ari geus nyalira tepi ka imah mah ngahlas hate teh. Anu kahiji meureunana kita mikiran heueuh masa depan teh kumaha. Encan boga pibakeuleun ka hareupna. Boh agama boh milik lah gitu nya cek peribahasana mah kehartaan siga baturnya hayang eta ge sukses tapi meureun acan nya ada urang teh kudu proses gitu ayeuna teu nu tadi ayeuna sok boga hate ikhlas gitu lamun geus tepi ka imah dina wancik meureun sorangan gitu nya eueuh nu nyamung lah lamun disambungkeun teh mah keur ngobrol atawa keur curhat lah cek bahasa mamah dedeh mah nya. Tah enak kieu lamun urang hiji perkara anu teu geunah kana hate urang kudu bisa sabar. Sabar ka hiji kaduana ikhlas. Tah supaya bisa ikhlas da sebenarnya mah sabar ikhlas lain dina biwir. Lain kudu dina pagaweanana gitu. Lamun ayeuna sabar misalkan urang sabar dina kejadian eta. Tetep takwa kana makawasa gitu nya dina hate urang teh. Tah ayeuna ikhlasna. Lamun cek paribasa eta aduh teu geunah, bikin geunah dina hate urang. Doana aya, ulah jadi unek-unek. Doana aya pada terang lah, pada ngange gitu kan doa eta. Ana afrig alaina sabro wasabit qalbi akdamana wangsurna alal qaumil kafirin eta. Lamun enak cek paribasa sakali maca masih kene kainget geber. Ku diwiridkeun sakamampuan urang teu ngaganggu kana aktivitas nu lain seperti kitu. Kang Ginan gitu. Tapi memang manusiawi boga hate, boga rasa lah.
ayeuna begitu kecewa pasti aya teg nyeri hati. Ya pasti. Gitu. Cek batur ge kikannya omongan batur. Ari geus omongan mah atuh. Lepaskeun we gitu kan. Da anu ngaranna rasa nyaah mah lain ku batur. Ari karasa nyaah mah da lain ku batur kitu nya. Ku orang pribadi nya ge cek batur geus lepaskeun kitu kieu. Ayo hate masih kena berat mah. Nek kumaha ngalepaskeun. Jadinya eta manusiawi, tapi tetap orang ikhlas teh orang kudu bisa gitu. Maksudna ngikhlaskeun teh urang ingat kanu makawasa bahwa sesuatu saat pasti naon nu pikaresep urang bakal leungit. Naon nu pikanya urang bakal leungit. Termasuk nyawa orang sekalipun bakalnya leungit. Cuman eta takdir gitu, takdir Allah. Waktu orang teu nyaho. Nu enjoy urang keur manis tiba-tiba dadak nama pahit gitu kan dina kopi oge gitu. Macam gitulah kehidupan. Jadi lain kitu Kang Madnya obos pribadi ya nya. Lamun geus aya kanyanyerian ku sawae jot inget teh ka inung pribadi gitu. Jadi mikir teh kieu geus sagede kieu geus umur 22 tahun lah obos teh nya encan bisa mulang tarima kanu jadi kolot anu geus eueuh. Hayo we mikiran anu teu penting jang kahareupna kumaha-kumahana. Can karuhan. Can karuhan kahoan tah atuh da ayeuna urang kieu teh. Anu intina mah urang teh cok. Urang mah ai keur aya kanyarian kitu. Abah pribadinya Kangnya sok mikir. Jadi kangen gitu cek pasang budak ngorana mah rindu kanu sok inung anu geus eueuh. Era deh can bisa mulang tarima can barang bere kanu geus eueuh teh gitu. Aya teh lain hayang dibere ku harta meureun, ku hayangna dibere teh ku doa aja ningali urang sukses di dunia bunga sakitu ge geus bunga meureun geus ningali kolot abi teh. Ayeuna kieu urang ku inget tuluy urang kirim Al-Fatihah kanu almarhumahnya teu kudu katingali heula urangna sukses oge geus bungaheun. Da soalna intina pisan mah nyata doa anak nu soleh. Disebut doa anak nu soleh teh anakna nu ngadoakeun ka almarhumah gitu. Ai masalah ayeuna kakayaan nu kararitu mah eta mah da dinikmati ku pribadi secara duniawi, terkecuali engke aya harta lebih ta urangnya ngahibahkeun tanah atawa sodaqoh secara uang tapi ieu rezeki inung urang almarhumah teh bisa digitukeun gitu. Mata kan anu dimiris ku abdi pribadi kitu ku abah pribadi ningali budak anu masih kena boga inung nu masih kena nya kumpul lah istilahna mah nya komplit. So kadang mah miris hate make jeung ngalawan sesabreud gitu. Padahal mah cek hate anu leutikna mah cek abdi pribadi nu jadi eueuh inungan nya. Hayang gitu ningali inung teh. Hayang ningali kolot teh kitu ari mah malah disentakan dititah saeutik nyangangang padahal mah doa inung teh paling mustajab kan. Tah ayeuna kieu urang ulah Kang Aceng obos kitu nya ulah leutik hate ayeuna pedah urang can bisa sukses can katingali suksesna urang ulang tarimana urang kalau jadi ibu rama Allah mah padahal geus nyiapkeun waktu keur urang bisa ketemu deui mun urang soleh kayak dipertemukeun deui geus marawat sarerea teh jeung keluarga-keluargana. Tah asal urang soleh lamun urang teu soleh meureun urang proses heula pengumahan. Tah beres-beres sih di proses eta tetep urang ditemukeun deui jeung keluarga-keluarga urang anu geus ngarantunkeun. Jadi ulah leutik hate da di dunia mah sabenerna mah sesaat majarkeun teh geus paeh malapur. Majarkeun teh padahal mah kehidupan yang selanjutnya. Geus asup ka liang kubur teh asup gerbang utama lagi, gerbang utama dalam kubur. Oke, gerbang utama di alam-alam berikutna. Jadi nu langgeng teh oke aya nu di neraka, aya nu neraka, aya nu di surga gitu kan. Mata kan aya nama obos mah. Moal mikiran ting cinta anu penting mah urang kumaha sukses kumaha bisa ngabungakeun kolot anu aya keneh di dieu. Tah gitu. Pokona mah erek patekeran kuat kadinya lah kan bae kitu mah dangke nuturkeun meureun. Da ayeuna ngabungakeun anu geus eueuh mah cukup ku kirim doa oge bungaheun geus atoheun tapi ku anakna nyata ngadoakeunana gitu. Jadi masalah ayeuna urang kahirupan urang tepi ka kabeng batkuna mana cinta asa purak hate. Jadi optimis we ka hareup ulah pesimis gara-gara kieu entong hancur sagalana karir hancur kegagalan teh suatu keberhasilan yang tertunda gitu. Jadi Mario Teguh mah asal urang tetep terus pesimis urang niat teh erek ka Gunung Halu misalkan tuluy maju ka Gunung Halu lah jeung malengkot ka
kemana kan itu teh ka Cicalobak, kemana belot gitu mah. Kamu orang tujuan ka Gunung Halu terus ka Gunung Halu sok sanajan rintangan halangan aya pasti. Dina kehidupan udah pasti. Aya. Nah, ieu nu rintangan nu gelo meureunna. Gitu semua diuji keimananna tak eta titik ujian keimanan teh di dinya. Urang bisa melewati ujian eta naik derajat urang. Uji deui ku Allah teh nu leuwih saluhureun ujian eta nu kamari. Uji deui ku nu ayeuna nu leuwih luhur. Bisa keneh urang sabar jeung tawakalna sagala rupana lillahi ta'ala naik di derajat urang teh. Kitu tuluy nepi ka maot oge kitu kahirupan. Nya Kita kulah leutik hate dina sagala rupa oge. Terus pisan katampi pisannya perhatosanana istilahna mah ngobrol-ngobrol sederhana gitunya tapi insyaallah nyana kasayan kanu nonton. Nah, insyaallah matak tong hilap disubrek. Nya. Komen, like and share, bagikeun share teh. Bagikeun share and like teh mantap jempol teh gambar jempol di nyata share teh bagikeun tah kitu gratis atuh tah ayeuna omat kanu masih keneh komplit ibu ramana sok cing jojon soson jongjon dina ngelmu teh ayeuna mun masantren cing asak cing jadi kiai ayeuna mun dinu usahana bisnis jual beli misalkan sok di dinya teu leuman jual beli tepi ka sukses gitu Kang Aceng tah sakitu meureunan anu kapiatur ti arurang duaan kangge video ayeuna mudah-mudahan cing aya manfaatna kangge arurang sadayana khususnya kangge anu nonton tong hilap sabrek share and comment sharekeun supaya aya manfaat kangge kasadayana sakitu janten upami tamian sakidik ya mangga saat tadi tutupnya mohon upami urang mempermudah urusan orang lain walaupun ku subrek oge ta Allah bakal mempermudah urusan bararea jadi lamun urang mempermudah urusan akang ya mohon Allah bakal mempermudah urusan abdi amin lewatna bisa ti jelema ti naon bae tiasa aya nu langsung ti nu makawasa tiasa jadi urang intina mah lah tetap optimis dalam segala hal gitu dasaran ku ibadah segala rupana awali ku doa gitu sakitu wae ti simkuring sareng ti Kang Ahmad anu kapiatur hapunten bilih aya perkataan anu teu enak kana mana kasayan mung ti Allah ka awanan ti abdi pribadi sadayana mudah-mudahan aya manfaatna tetap jaga kesehatan mencuci tangan menjaga jarak memakai masker wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tepang deui di video salajengna sareng sahabat channel